Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim. Amin ya rabbal alamin. Adabul muta'alimi ari ieu eta martelakeun adab-adaban santri. Lil muta'alimi eta tetep pikeun santri adabun ari aya adab-adaban fi nafsihi anu tetep di dirina itu muta'alim wa adabun jeung adab-adaban ma'a ustadihi sarta guruna itu muta'alim wa adabun jeung adab-adaban ma'a ihwanihi sarta dulurna itu muta'alim. Amma adabuhu anapun ari adab-adabanana itu muta'alim fi nafsihi di dirina muta'alim pakasirotun maka eta loba minha eta tetep dina sawarehna itu kasiroh tarkul ujbi ari tinggalna ujub wa minha jeung eta tetep dina sawarehna kasiroh at-tawadu'u ari tawadu wasidku jeung bener liyakuna supaya kabuktian muta'alim mahbuban eta anu dipikaresep mausukon tur anu dipercaya saha bihi itu muta'alim. Wa minha jeung eta tetep dina sawarehna kasiroh ayakuna ari yen kabuktian itu muta'alim wukuron eta anu kalem pimisyatihi dina lempangna itu muta'alim goddon barina anu meuremkeun torpahu kana paninggalina muta'alim anin nadari tina ninggali ilal muharramati kana pirang-pirang perkara anu diharamkeun. Wa ayyakuna jeung yen kabuktian muta'alim aminan eta anu kapercaya alama netepan kana perkara utia anu didatangkeun itu ma hu ka itu muta'alim minal ilmi tina ilmu. Pala yajibu maka henteu wajib itu muta'alim bigairi ma kana salian ti perkara ya'rifu anu nyaho itu muta'alim kana ma. Wa amma adabuhu jeung anapun ari adab-adabanana muta'alim ma'a ustadihi sarta guruna itu muta'alim paminha maka eta tina sawarehna itu adab ayya takida eta yen nekadkeun muta'alim anna padlahu kana saestuna ari kaunggulanana itu ustad akbarun eta leuwih gede min eta leuwih luhur bisa min fadli walidayhi tinimang kaunggulan indung bapana itu muta'alim alaihi eta tetep ka itu muta'alim li'annahu karna saestuna itu ustad yurabbi eta ngajarkeun itu ustad ruhahu kana ruhna muta'alim. Wa minha jeung eta tetep tina sawarehna adab al khudu'u ari sopan amamahu dihareupeun itu ustad wal julusu jeung diuk pi darsihi dina nalika ngajina itu muta'alim bil adabi sarta na make adab wa husnil isgoi jeung ngaluskeun perhatian ilama kana perkara yaqulu anu ngucap itu ustad hu kana itu ma. Wa minha jeung eta tina sawarehna adab tarkul mizahi ari tinggalna heureuy wa alla yamdaha jeung henteu ngalem henteu muji itu muta'alim atau ulah muji itu muta'alim goirohu kasalian ti ustadna itu muta'alim minal ulama'i ti pirang-pirang ulama
bihadrotihi di hareupeunana itu ustad makhofatan karna sieun ayap hama yen maham saha ustaduhu guruna itu muta'alim annahu saestuna itu muta'alim yadummu eta nyacad muta'alim hu ka ustad. Wa minha jeung eta tetep tina itu adab alla yasudda ari yen henteu ngajadikeun muta'alim ulah ngajadikeun muta'alim hu ka ustad teh al haya'u kana era anis suali tina pirang-pirang pertanyaan amma tina perkara la ya'rifu anu henteu nyahoeun tu ustad kana itu ma. Wa amma adabuhu jeung anapun ari adabanana muta'alim ma'a ihwanihi sarta dulurna muta'alim paminha maka eta tetep tina sawarehna itu adab ihtiromuhum ari ngahormatna itu ihwan watarku ihtikori jeung ninggalkeunana ngahina wahidin anu sahiji minhum ti itu ihwan watarkul istila'i jeung tinggalna ngarasa leuwih luhur alaihim tinimang itu ihwan. Wa minha jeung eta tetep tina sawarehna itu adab alla yaskhoro ari yen ulah nyacad muta'alim bibati ilpahmi kusabab hese mahamna itu ihwa bibati ilpahmi kusabab hese na maham minhum ti itu ihwan. Wa alla yaproha jeung yen ulah ngarasa bungah muta'alim ida wabbaho di mana nyarekan saha al ustadu guruna ba'dol qosirina kana sawareh anu pondok pahamna pa inna dalika maka saestuna ari itu yaproha asbabul bagdi eta tetep tina sawareh pirang-pirang sababna ambek bendu wal adawati jeung pirang-pirang sababna mumusuhan wallahu a'lam.